Oh iya. Tanah si Umi mani lega-lega kieu nya. Deuh. Tapi kumaha ieu gaji can dibayar ku si Umi. Aning boga tanah teu luas tapi ka ieu ka pembantu can dibayar kene bae mangkaning budak minta dikiriman. Ari kieu teh sok ieu lah ieu teh can dibayar saperak-perak acan ku si Umi teh. Tuh tita nungguan balong ongkoh ieu teh. Kemana? Ya aduh si Umi nanya can datang kene bae cenah tungguan di balong. Si Umi na keur sibuk loba ieu nu hajat si Umi teh deh. Ah geus lempangan bae ka dieu sugan bae diuk si balong. Eta lauk tapi geuning aning loba laukan tapi geuning ieu teh dan ngaranna teh laukna teh teu ngeuna di dahar ieu mah lauk naonnya. Asik ieu teh carita nama loba balong ieu teh. Inget keur zaman baheula sakola di dieu pan. Balong ieu mending loba kieu laukan. Kita di ala bae kitu ieu ku si Umi teh nya. Ah ieu teh nya deh. Kadi bae lempangna lah. Catherine, cekertin, Si Gaya nu ngageroan, cekertin. si Umi lainnya. Di mana cekertin? Ya di dia Umi di sisi balong. Catherine. Di mana cekertin di teteangan teh? Mesti buat mana mah deket jeung lauk. Terus lauk cumi mana mah? Da irung mana mati balik, matak ceuri teh kadenge. Cekertin. Hai, cekertin di mana? Aing mun panggil di sayur gerak. Capek-capek geus tibang gitu. Depek neangan. Oh, bangna. Digusur cenah bangna. Beak cenah. Ya Allah, kumaha maer ka Ciketrin ieu. Ya bagawe Ciketrin teh geus tanggal lauk. Ngalagu rame, kakalah ngalagu kekeprok, ngalagu rame ti teh mawa lauk, ieu makalah kekeprok jeung ngagenjreng. Gelo sugalna Ciketrin. Hush, itu saha jelema itu? Hei, Jang. Turun. Lolodok kemana teh si galalai? Nu saha eta teh tempat teh? Batur. Heuh, da emang nu batur nu urang. Orang ieu turun. Hei. Maneh budak saha maneh teh? Saya teh. Hah? Budak saha maneh teh? Gelo. Maneh dina beungeut mah siga budak dadan maneh teh. Lain apal. Nya emang gitu naon? Hah, geus bae ada geus heueuh mah. Hah, turun. Nu saha eta? Mana jamuna? Eueuh bea. Nu saha ieu teh jamu teh nu saha? Buka. Sepupu nu batur lain nu urang pangmawakeun. Oh, deui. Eueuh deui. Ngan bae urang ditagel we ka budak. Heh, aing ngasih Catherine ka mana wae mun aya disair sia. Digoreng we nya. Digoreng naik lagi minyak halus. Minyak jalantah diberen oge. Kumaha ek leumpangna ieu? Geuning. Si Catherine. Sana nyool lauk kita ngajedog di gubug. Sia. Si Catherine. Bonge, ana poka hanap. Eta si Umi kumaha ya can bayar bae. Kudu ya teh can ngiriman budak. Dah, ya teh dibayar moal ku si Umi teh. Paingan. Umi geuning. Ka mana heula Umi? Ngahaja neneangan. Ah, Neneangan tapi ka Singapura tuh udah. manya. Udah bakat kula galaga teh tanah Umi mah beunghar efeknya. Lain bohong ieu. Aing yeuh, di teteangan tepi ka sora tepi ka ngagorowok. Nah, atuh neangan non ngagoro kana tangkal awi pan di dieu. Suga teh mana teh siga awi. Ih, boro-boro siga awi. Siga naon? Oh, siga kayu. Lain kayu Dracula sia mah. Di teteangan kakalah luak liuk nempo ka cai. Ya kumaha Umi, urang rek digaji moal ku Umi teh. Jadi kieu. Teu kieu we. Kumaha? Kadengekeun. Zaman ayeuna teh zaman kolorna. Heeh. Corona.
Jadi si Umi teh pendapatan teh jadi tina asalna 100 juta, pendapatan jadi 300 juta. Bingung eta teh pisan, ya Allah. duit kabeh Umi. Lain kertas Naon? menang kencit, Menang kencit teh. nanyakeun duitnya duit 100 juta mah tuh. Kama nyobaan tak ieu ngajual ieu. Ya Allah, ayeuna pokieu teh asa inget kasih Abi badak. Kasih Abah, si Abah maletik Nah, iya. kelai ngobrolkan ojos-ojos, dibayar mah. Dibayar iya nu dibalik bayar mah. Ya ngobrol tadinya ya teh ka bank. Terus Ai ke teh ka bank teh biasana dina ACM teh nya. ATM Umi. Kan ame siga orang barat ACM. Sugan teh CTM. STM mah modar. Obat naon CTM teh obat bujurnya. Lain. Obat naon? Obat kurap. Oh kurap. Untung teu napa non kurapna. Ngobrol deui kana ATM. Ipek teh kadinya teh. Nah, pas ke tempat ATM nah loba jelema. Karena naon? Arisan tinu maut. Arisan tinu maut. Pajakan rek dibagi berkah. Aduh aing salah. Palama eta teh bang teh digigirna. Di bang teh digigirna. Nah, asup ke tempat WC atuh Umi mah. Kada pugis-pug teu kuat aya modal. Ih, sok araraneh jeung si Umi mah. Jadi aya ka ATM caritana teh. Terus Ipek teh poe WC digigireuh da kabita atuh. Kali-kali atuh urang udag pacilingan, leuwih pacilingan udag kurang. Benar. Aya dibuka ATM teh nya anu ATM anu A nya. Dibuka teh diasupkeun teh geura. Kan ngasupkeun teh ATM teh eta teh kotaknya persegi panjang diasupkeun. Ai keluar teh buleud ATM teh. Lain ngomong-ngomong hari ATM teh naon Umi teh ngarti. Pada ungut-ungut bae. Kuring mah. Heuh da maneh orang desa atuh da beda atuh. Kaya orang dari biasa mari di lembur mah nendeng duitnya dina handapun kasur Umi. Oh gitu. Ada kasur. Handapun kasur. Handapun kasur. Abong mana mal jamaah miskin atuh da. Kieu ya ATM teh ya. ATM teh semacam di bank aya geuning imah na siga kulkas saeutikna imah leutik siga kamar tapi gitu. eusina lain lain lauk. Lain jurig. Lain mana nya eusina tuh ada duit. Dengan kos batu dengan diasupkeun Diasupkeun teh ngaluarkeun duit. Lain ngaluarkeun cai. Lain. Hari pas teh terus saya nempo jelema diasupkeun menang duit, diasupkeun mang duit. Kada Umi teh cicing wae. Aku naon cicing bae. Teu bisa. Sarua bae atuh nu pangojeng nu belegu atuh. Namun bisa mah pek tak kieu caritana teh nya arek mawa duit. Ari mawa duit teh da biasana kan baheula mah keur si Abi balik teh jeung si Abi. Lain ani ngomong-ngomong. Tilah jadi ari si Abi teh ka mana kitu? Ieu si Abi teh puguh kamari teh kan teu balik-balik. Tapi ka ayeuna ari nu loba nu ngomong ka Inggris cenah Umi. Ka Idris. Lain ka Inggris. Naon? Inggris. Inggris mah deket teuing ka Idris. Idris. Tukang iya jeruk. Lain. Tukang naon? Tukang naok. Jadi kieu ya nya. Kalau ngobrolkeun heula ieu mah ieu. Lain hayang butuh duit lain. Tah nya nu ATM eta teh. Biasana teh jeung si Abi. Terus aya jeung si Abi teh kan babari tinggal cicing menang duit. Ai eta mah kan atuh teu bisa sebenarnya sarua bodoh. Sarua bodoh. Si Abi na oge bodoh. Teu si Abi mah belegu. Sarua bae atuh milih. Jadi inti nama caritana manita ka batun digigireuh. Teh kieu ngaranna teh saha nya po di Rudolfo amun teh salah mah. Jalma Umi eta teh. Monyet. Heuh nya jalma atuh monyet kana ATM. Terus caritana teh nya nitah dibikeun ari cenah Umi ari pina naon cenah. Nah cik teh dijawab ku Umi teh. Kumaha? Heuh da Umi mah can boga budak. Borora ngaran Pina. Budak can boga mah nya Pina teh. Kalau ngambek saha nu ngambekna Umi? ya itu si Rudolfo. Jelema anyar. Wah meuni kasep sia. Irungna oge mancung. Ngan nyakal. Liangna kaluhur. Siga ieu Ceproni teh kasepna. Beda tuh Ceproni mah kasep pisan eta mah. Yang mah eta mun eta mah dina hidung mah hidang legam. Hidang. Duit teh yeuh dibohongan. Siga bata kaduruk gini. Lain bata kaduruk deui. Eta mah geus pokona tutung pokona mah lah leuwih tina tutung.
Jadi kieu ce hampura yang aya moal bisa mayar. Atuh kumaha Umi da budak putu biaya jeung sakola kan ayeuna teh. Yeuh, babari. Tahun ajaran baru. Sabriji budak teh. Ah, Sabriji budak. tinu kahiji genep. Nu kahiji genep. Tinu urang Walanda Sabriji. genep eta. Genep deui. Genep tambah genep. Tinu urang ieu non Cigorowek 4. Genep tambah 4. Oh berarti 10 Umi. lain 10 mah nya genep tambah genep sabaraha? 14 12. 12 Tambah 4. Ya 4 jadi terus Sabaraha sok? salawe. Hah? Salawe. Salah 80. Oh, eta bener. Hese jeung maneh mah jeung ngebelagung mah nya 12 sama 4 mah sabaraha? Sabaraha kitu Umi? Teuing sok kalkulator. Nari ngomong bisa bae itu Umi. Heukeun rek dibayar. Heeh. Ya. Arek dibayar ngan wayahna moal ka ayeuna Umi teh mayar teh da Umi teh katipu ku si Rudolfo. Sing teh dibere pina teh da geus ngarti tadi teh aya suka teh pina teh ngaran budak. Aya sing horeng pin teh kode asup. Kado asup jeung ngaluarkeun. Heeh, jeung ngaluarkeun ATM teh ya geuning. Lain duit. Lain kaluarna mah. Atos. Artos. Jeung sarua artos jeung duit teh sarua. Sok ribu. Abang maneh mah orang Kuningan, desa pisan. Ih, padu bae ari nyarios teh. Oh, meni Atuh desa. pada si Abah cenah. Kumaha sok? Penting nelepon. Heeh. Ka ieu teh ka kuring teh nya. Aya pulsaan teh nelpon teh. Eueuh. Ek Aku teh. mah seeng ge ngagorowokna ge. Aek nepi kumaha kehet. Tok teh. Oh, kumaha ngobrolna kumaha Cenah ngobrolna. ya, anak maneh Heeh. da butuh biaya keur sakola. Heeh. Abah lain mung ngiriman pugu ku si Umina ge. Can dibayar saperak-perak acan. Yeuh. Terus Ayeuna teh kieu nya. cenah Abah teh heueuh da ngaranna ge ari kolakeun kok Nya. normal keneh cenah. Heeh. Sok kadang-kadang naon kesel-kesel teuing mah ku hayang-hayang teuing mah ngagencet ku panto cenah si Abah teh. Naon nu digencet teh? Duka naonna. Atuh kan mesti bejaan. Ke lamun balik sok heug cenah baliknya. Hmm. Ke di bejaan obat kuat mah. Bonteng jeung rating deng. Di kumaha bontengna? Hah? Bontengna di kumaha? Nanya lah rating deng di kumaha? Kerating deng mah. Di kumaha? Dia balurkeun lain Umi. Atuh siga balas semua wae. Di Rating kumaha? deng mah jang tetes mata. Ade. Oh, gitu. Tak apal pisan orang Kuningan ieu. Lain diasup di kana irung. Lain. Beki edan ieu rating deng inum. Terus Bontengna di kumaha? atau joskeun we kitu. Kana naon? Kana bujur. Au, au. Kena enak kieu nya. Umi teh boga tutunaan. Naon? Monyet. Ya tutunaan duit atuh. Terus Hasil penting teh Umi teh. Tutunaan duit. ngajaga lilin Umina. Heeh, teh menang duit urang teh. Mah teh dibagi-bagi ame sarua dosana. Dasar. Kieu nya. Pokona mah yeuh Umi mah loba tuh sawah lega, balong lega, ima lega tuh kenteng bener. loba. Kenteng di Oh iya Umi bakat ku bengar-bengar teh kotokin Umi. Neh. Hayam, pokona mah hayam oge. Loba hayam. Keun urang jual isukan mah. Urang jual nu ngaranna hayam loba teh. Jang mayar ceketrin, urang jual ke tukang material. Sugan ke tukang panggosakan kayu. Ay, nya teh ari ngajual hayam ka mana nya ka material atuh kudu ngarti. Pan Umi nu ngomong material. Oh, salahnya. Nya. Ai ngajual hayam mah atuh ka tukang lauk. Oh, sugan ke tukang ikan. Atuh dijual hayam bararadag. Keun heug jang maneh Catherine lamun ke Bali. Pokona mah intina mah hampura jang ayeuna mah moal bisa heula mayar, sok we digawe heula bebeakan. Tong kaceurik. Heeh. Karunya mesti. Pengen ku budak gantian. Tong seuri atuh tong seuri. Ceri Umi, ceri lain ceri. Suka teh seuri. Aduh, aing mah. Kitu lah pokona mah. Wah, bodah anak king dedek diget.
dibere gaji ku si Umi. Kan bae kieu anu orang kiriman we nya teu ku duit oge. Hanya kau gawe di Bang Tarjo. Saha Bang Tarjo teh? Ya perdian nyenan bilik. Ya aing menyokian tuh minta dibayar mah kuring kemarin teh moal tujuan kita ka Tasik. Kan bae ayeuna mah kieu ye. Cing tong seuri wae atuh. Seuri kumi sedih. Oh sedih. Da maneh mah sedihna teh siga seuri atuh da. Ai sedih ciramai kitu. Ieu ge cemurut, Bang. Langsung peret. Enak kieu ya, arek dibayarnya ku Umi teh. Jadi itu teh kamari teh Umi teh kan geus ieu, geus ngabuat. Geus eta bea sanaon keun huut nama jang maneh. Paraban huut budak mah. Angape soang eta. Nyangap bebek. Jeung bicicot. Bakal si Umi. Bakal badak. Teh pas ieu teh ke lamun di Paraban huut. Pokona mah terus di Paraban jeung bangsa naon atulah cucurut, ih halus eta teh. Bakal eta teh. Halus deuna Umi. Bakal modar budak teh. Heeh lah pokona mah enak beas loba. Tinggal kirimkeun we. Loba di pabrik. Nu batur rek ngong paok we. Korang di paok. Atuh teu percaya teh jelema beunghar si Umi. Arja si Umi teh percaya bae mah tanah batur Umi. Aku baik mu. Ai jelema mah kumaha aku we atuh. Naon esen. Pokona mah yen usaha nu Umi. Barang diana laukna jalan mana? Akeun bae cek eta. Maledog. Akeun bae. Si Umi nu kamari ge kan ngomongna ka eta nu Umi balong pada memberi ku jama salembur cenah. Akeun bae anu riweuna saha anu beonyokna saha? Untung teu beunang ditulungan ku tukang ieu ge tukang tukang ojek. Itu tukang ojek mah nyungkrupkeun. Nyungkrup. Ayeuna mah kieu nya. Jang poe ayeuna mah moal dibayar. Poe isuk mah ku Umi teh dibayar nya. Ieu mah bener serius. Ya, engke teh Umi teh rek ngajual hayam. Kemudian terus arek ngajual beas. Nges ngajual beas teh, ngajual diri. Mal payumi mah hideung. Kagok, ame ngareuna lembut. Heugnya ena mah dikirimkeun we nya, urang transferkeun we bae teu ku duit oge. Urang bawa ka bank beas teh heueuh. Dijual gitu ke pasar Umi biasa. Ya dijual atuh. Lain atuh kan eueun lamun arek mah dijual jing. Ieu mah pokona boga beas. Sok pokona mah dibere tanah ku Umi heeh. Tanahna oge sapoteun bek jual. Sabaraha? Naon Umi? Hah? Sapoteun mah ikana naon? Ya mahi atuh, mahi-mahi we. Da kan aya tanah mah setiap tahun teh naik. Naik tuh tanah teh kadeklok, naik itu ka luhur. Ka luhur. Ya gitu. Jadi harga tina 1.000 jadi 2.000 eta tanah heug teh eta pokona mah. Nyangke minggu hareup adek dibayar gitu nya. Kumargi lauk, tuh tingali lauk. Gede Umi ya lauk teh sakitu bae. Nya atuh teh gede da tuh teh di Paraban. Pan kakarek nyaho aya boga Umi di dieu balongna. Nyaho nya Umi masuk bohong. Semua bohong Umi mah. Aku bae Umi mah. Geus aya nama kieu nya. Pokona mah intina mah Umi mah rek mayar ka Cek Catherine teh. Carana di kitu. Apal di kitu? Ngajual heula. Nya ngajual heula. Geus dijual teh kan menang duit. Heeh. Geus duit teh dibelikeun di kana beas. Geus geudekeun kana. Ari ngirim mana? Iraha. Teu kudu ngiriman lah. Nih, padu wae. Padu eta kudu ngirima. Pokona mah kieu nya, ieu sakali deui ieu. Ieu teh Umi teh boga beas loba. Dibeli ke dijual ka pasar Singaparna. Itu teh aya 2 juta mah jang ngiriman ka ditu. Tah geus menang duit 2 juta belikeun di beas. Bung 2 juta Umi. Yang sabaraha? 100. Goblok. Dibere 2 juta yang 100. Nah, sia. Teu boga cedok. Kan ku aing dibere 100 juta. Teh eta. Heeh. Ngan engke tahun hareup lumpas maneh pae. Geus ari mah. Kieu ente mah urang balik ayeuna mah kaburu-burit. Kumaha cenah eta?
jualan iya naon Umi. Kan isu jual mah. Jualan. Anjir. Dusun. Oh kan kieu. Kan arek jual teh ya, pokona mah keun aya itu anak buah loba. Tukang ojek loba. Tukang ojek buat kita katong ojek. Sina jualan kasih ngaparna. Urang mah Umi biasana ge di lembur. Ngajual ieu geuning Umi di suhun teh. Tah urang mah daek Umi. Naon ngajual di suhun? Naon batu. Batu nah insyaallah we sok-sok jual batu di dieu komo di kampung Cihaur kieu mah. Jual batu. Oh loba jelema teh. Nu nyebut nu gelo. Aing capek ngomong di duit teh diberes. Kesuaikan capruk ngahaja pokona mah. Intina kieu pokona jang warga sadayana Umi teh loba duit di ATM gitu. Tenan naon. Tuh kagok sekalian aya nu lompat. Aduh aing eta teu nempona bebenguk irung. Aduh sakitu jelema beunghar eta kalewatan budak leutik. Tuh kena enak ieu. Pokona mah ka ibu-ibunya intina entong main mikeun wae pin ATM. Benar saya. Pokona mah lamun teu bisa ka jeung kanu keluarga anu deukeut pisan. Lamun ayeuna urang mikeun ATM nya lamun urang mikeun ATM nya mah bisi jadi mah beunghar cek Catherine teh. Mun ayeuna mikeun ATM teh kudu kanu apal. Benar. Nya lamun kanu apal teh jadi ngareunah ka jeung urang bisa muruhan umpama duit 1 juta buruhan 100.000. Tak gitu jadi tong sagawayah di si kos Umi duit leungit untung teh nyawa leungit ulah kitu aya mah hampura we nya hampura nu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permis permios atur nuhun. atur nuhun